ulaika ashabul jannah. Masya Allah, eta jelema-jelema etalah nu bakal dibere sorga. Alhamdulillahirabbil. Urang berarti kan sahada ya tuh, coba urang lamun ditanya iman, kalau iman kajian diseret geja urang mendek iman baik ka Gusti Allah, tembak cenah saya paehan aing iman baik ka Gusti Allah, berarti kan bener iman sia ka Kangjeng Rasul. Itu iman jasa aing muludan mual tahun aku sadus bae pan iman, berarti kan marhaba dan lain sebagainya iman Kangjeng Nabi. Tah ngamalkeun amal soleh dulu di masjid sah anu ngimaman emang saha atuh nyaho gitu nyaho amal soleh, sholat puasa. Ramadan yang mah teu kudu make sunah-sunah, Ramadan doang geus cukup jadi instruksikeun geus puasa satahun seran sabulan doang, Ramadan geus cukup sakitu. Mun ngaji kajian sugi adag-adagan sakali jai mah geus. Zakat atuh aing makan zakat. Deuk kumaha deui? Eta memang kos kitu. Jelema nu iman ka Allah ka Kanjeng Rasulullah, nah iyalah ulaika ashabul jannah. Sorga geus murah jasa sorga mah. Nu mantak lain ku amal asup ka sorga mah. Lamun urang ngandelkeun ka sorga amal, isin atuh. Amal urang jang meuli sorga atuh isin. Puasa salat atuh urang mangan syukur Allahu akbar, kadang ikut ceuli Allah Maha Agung jajero hate mah henteu. Agungan kene cincin. Digosokan bae cincin terus. Mandi encan naon encan cincin geus digosok. Pamajikan cileuhan kene cincin geus digosok. Berarti kan agungan kene cincin. Allahu akbar di mana sih? Tapi kajian teuing geus lah, geus kitu bae pokona Allahu akbar nyawa salat naon zuhur sabarakat 4 bener berarti kan. Saya salat naon asar sabarakat 4 berarti bener ngaji berarti kan. Saya salat naon maghrib sabarakat 3 berarti bener eta ku sakitu ge geus hebat eta. Saya salat naon isya sabarakat 4 bener berarti kan. Berarti nah ngaji nyana. Saya salat naon ge subuh sabarakat 2 jam sabaraha? Tadi Nek ngaji aing salat subuh heula. Ajo niatna qadha. Berarti bener kan ngaji kan? Berarti eta jelema ngaji eta. Tungguan heula ngaji. Ditan salat subuh heula, sholli fardhu subuh rakaatain qadhaan. Allah. Eta kan bener berarti kan? Bener surga eta. Sarajan kabeuragan tuh salah niat teu adaan. Tapi kan lamun teu ngaji mah sholli fardhu subuh rakaatain adaan. Allah padahal jam 7. Eta salah kan? Atuh ieu mah henteu kadenge ku masyarakat ya qadhaan. Allahu akbar. Atuh bener berarti. Ji atuh teu salah. Emang aya salat qadha nyanan. Atuh aju nyanan budangna jam 7 qadhaan. Atuh bener teu adaan. Henteu salah teu naon. Ngan rada beureum beungeut doang setik. Oh masalah mungkin masih ke sholat enggak sholat zuhur sabarakat 3 iya budak kudu servis ya 3 ke asar saya ke sholat enggak sholat asar sabarakat 2 wah iya budak kudu diasingkeun heula ka ditu mondok heula mondok ngaji heula can ngaji kan berarti iya bener tepat zuhur 4 asar 4 maghrib 3 berarti kan geus beres eta surga eta amilu sholihat eta geus hebat eta kos kitu. Ji kieu eta salat kos kitu surga geus. Jasana kos kita mah cak Gusti Allah gelan nukallifu nafsan illa wus'aha. Kaula nu agung tega beratkeun ka awak-awakan ka hiji jelema sahabat di mana bae ayana rek lalaki rek awewe illa usaha kecuali sakabawana kunyana eta qata minal amal ai kabawana nyana kos kitu atuh kos kitu bae. Emangnya nama salat kos kitu salipat Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar beres.
geus ya geus ayo sabarakat opat pan cepet amat jumping geus ku aing sakumaha trial budak tapi kan sholat emang aing mah bisa nakos kitu cak Gusti Allah ke kamari aing ngaji di mingguan la nukallifu nafsan illa usaha ngadalil coba eta iya tuh geus ulah disalahkeun emang Quran kos kitu Pak wayah ngeunah bae urang ge tetep ieu ulah sambarangan ieu ayat mahal ieu geus sepenting mah asa salat bae mun aya anak urang teh bah kunaon aja salat teh khusus boro-boro sia aing henteu enggak sepenting salat bae dek khusus dek henteu ayo ngasolat teh pokona mah nya ka surga mah lain ku husu ku iman amal soleh antung geus bisana sakitu cek kamari ge ngajelan nu kallifu nafsan illa usaha poe eta bapak bisa ngadalil giliran nu kitu diapalkeun we ku nyana geus aing mah ngapalkeun ayat eta bae asana tiis ka hate geus geunaheun ieu bener-bener lain lalagaan geus asalnya syaratna asalnya rukuna beres geus eta amal soleh emang ka surga kudu ku amal ku amal mal kabeli surga nu sakitu bagusna bayangkeun bae coba nu sakitu indahna widadari na ge lamun teh mah cinggirna ka dunya panon poe surem mun nyidu saket celaka laut jadi amis mun urang neuleuh ka widadari eta teh pingping jeung bitis da teh jerona ge kadeuleuh ku ngagenclang-genclang ndek ditumpakan ku potongan Haji Pendi atuh ngajengkang ti heula geus lain ku amal ieu mah asup ka surga mah ku rahmat Allah subhanahu wa ta'ala bantak la nukallifu nafsan illa enteng geus sok hese Masya Allah karim pokoknya mah iman ka Allah mun ditanya sasia pangeran Allah beres sasia nabi sia Kanjeng Nabi Muhammad aing mah geus pokona mah sakitu bae salat osok aing salat sampai 5 kali sanajan aing teh husud tapi aing osok puasa aing puasa Ramadan osok sabulan aing kitu mah Senin Kamis segala mah dilok aing mah bener tapi aing mah diinstruksikeun ku Gusti Allah sabulan doang satahun eta mah osok zakat fitrah aing aya boga ngazakat teu boga tuh naon dari fitrahan wae aing aya boga mah ngazakat bae tuh aing mah terus atuh kitu ge panen aing ngazakat dagang aing ngazakat haji jatuh aing geus bidug-bidug aing cenah sagala anu sagala sabodo pokona mah aing mah geus bae aing ka Mekah mantak ieu tiket moal dipiceun ku aing dibawa ka kuburan ku aing woi kira-kira si malaikat nanya tah tiketna tah aya tah aing geus ulah nyaritakeun bagus jeung henteu pokona aing pernah bae geus sakitu bae geus kumaha eta ulaika ashabul jannah ahli surga je hampang jasa ya we sabaraha poe kieu di surgana lain poe-poean bulan meureun lain bulan-bulanan tahun meureun lain tahun-tahunan sabaraha tuh hum fiha khalidun seneng-enengna di surga Masya Allah karim ieu mah kudu arapal ayat ieu mah tenang jasa ngeunaheun jasa ieu mah Masya Allah karim ihtis jasa ieu teh lalawanan nu tadi bejakeun ka kafir bogan nyana teh iman ka Allah bogan nyana teh iman ka Kanjeng Nabi Muhammad asal iman ke pangeran Allah pangeran teh iman ke Kanjeng Nabi Muhammad Nabi terakhir teh bejakeun ka kafir ala anna jannata ma'azmi qadriha wa ma'aliyah yutawassalu ilaiha bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah bejakeun ka kafir bahwa surga sakitu poharana bangunanana situasina dan lain sebagainya hese nyaritakeunana soal surga yutawassalu ilaiha bisa datang ke surga bil amali sahli min ghairi ta'ammuli kulbah dengan amal lu gampang asal beramal pokokna mah geus tanpa aya kesulitan-kesulitan kahesean-kahesean masih dianggap berat
kieu ibadah ka Gusti Allah dijelaskan ku Gusti Allah make jumlah mutarabah la nukallifu nafsan illa wus tengah beratkeun aing ka sahabat ge kecuali sakamampuhanana gerakanana bisa nangtung nya teu bisa diuk ngadang teu bisa ngadang nangkarak geus teu bisa nangkarak ngukur tanah kubur geus tinggal sakitu doang tuh kan kuari dipaksakeun supaya khusu emang khusu babari ustad ge teu bisa khusu cak ustad ngeunah bae kiai atuh kiai ge sarua atuh saha bisa khusu jangan bisa khusu mah iwati ulama-ulama sholihin iwati wali-wali Allah sedengkeun kan jadi wali Allah teh emang babari gitu nyana kan lu bisa khusu lantaran khusu mapan kudu ulah aya masih wallah di jero hate teh kudu ulah aya nanaon kecuali Allah karena khusu geus bisa ngaharepkeun heulakeun ruh daripada awak tepati ngurusan kana jasad hate bae ka Gusti Allah eta lah jelema-jelema nu khusu modal urang mah dihusukeun sarakaat 2 3 4 mabur ini khusu jasa salat sholli fardhu Allahu akbar terus bisa teman-teman Allahumma akbar Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa ta'ala cak setan baru nih ya cak setan ayo gerak husukeun Gusti gerak husukeun ayo gerak husukeun inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa ngadeukeutan setan slek ayo wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika cincin berem bagus wa nusuki wa mahyaya wa cincin di jero hate cincin aya cincinan digulak-gilak ku setan eta buleut lamun dipelonjongkeun mah rada bagus gosokan deui kakarak ge 2 kali ngagosokanana kan ganti yeuna ye naonna karangana batangna kamari mah kan ku perak coba bagus tungtung ngalahin salat produksi cincin geus inget-inget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh cak setan dadah kos kitu salat urang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah setan datang khusu nih cak setan sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati di pabrik aya angkateun barang geser saya eta geser saya tik hargana duh sakilona teh lamun ditambahan di 100 nya diberi nyana mikeun kamari kakarak 50 doang 100 lah jadikeun bae lah ini lamun sakintal teh ghairil maghdubi alaihim waladdallin acak-acakan salat aduh Allahu akbar Allah akbar kabira alhamdulillahi katsira subhanallahi wa ta'ala ndek ondangan sepatu meuli anyar bae kitu jang paparantieun ongko eta mah geus kebel asana sepatu jeung nyeri dipakena deui hayang nu rada nyaman bae sabaraha duit jang geus kelah sababarana mah masalah nu penting mah meuli bae lah isukan bae itu ka Tangerangna gitu nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin sepatu jelema nama di luhur sajadahna ge bagus jasa menang meuli ti Mekah buatan Turki sajadahna di jero masjid ge make kipas make AC bagus luar biasa salatna make jubah make sorban udeng-udeng deui siwakna ge eleh bae leungeun mah mending gosrok-gosrok gitu pan poara eta deuleu zahir mah di luhur sajadah di jero masjid pakai jubah pakai udang-udang hate di mall atuh aing mah bisa na sakitu kamari ge ngaji lanu kalipun nafsan mangga mah kos kitu deh ku wadet penting wae salat teh lah pokona mah geus
memang bener penting mah salat bae mah keur carita nu penting mah amal soleh daek bae heula geus. Adapun kadituna engke tahapan-tahapan di sorgana. Tahapan engke di sorgana ieu mah jelema anu khosyin di ditu. Ieu mah nu setengah khusu di dieu. Ieu mah nu salatna teu pati khusu di pager bae heulanan. Kalau asup ka sorga sih mah salat teu khusu ngan daek doang kan. Heulah cenah ieu. Geus jeung embe sorga ge teu nanaon mah babarengan. Aing geus ngajak. Aing nemah jasa keur ieu aing mah salat teu khusu aja aing mah di pelataran ge asal teu ka neraka bae aing mah geus lah. Geus cenah mah dirinya bae teu boga tempat cenah mah geus. Dihareupeun sorga bae kebal-kebal Gusti banyak ieu di dieu bae. Dijore amat ka bejana. Ka sorga mah ka sorga ngan di lapangan. Emang eueuh deui kitu. Atuh RSRSSS atulah gitu kan. Emangna Gusti pelit dan depan Gusti mah kula ge nyaho Gusti mah barahan. Mun kula teu di ka sorga kan berarti pelit ta Gusti. Kecak malaikat aing teu ngeunaheun disebut pelit malaikat. Bangunkeun bagus. Wah. Teu jadi ka sorga ya aing saking teh khusus salat ieu cek geus. Aduh. Ilah la nukallifu nafsan illa wus. Atau emang bisa nangan sakitu deh kumaha deui teh dipaksa-paksakeun ge. Jadi kabehan ge lamun tita khusu atuh acak-acakan salat. Saya mah teu bisa khusu tetep bae. Kuasa bae tah khusu moal bisa sebab kudu ngaleungitkeun salian Allah. Anu bisa kitu wali. Salian kitu ulama sholihin kakaraknya nama teger Allahu Akbar. Contohna nya nama ku teger-tegerna kahuruan Syekh Marufil Qurhi keur salat di masjid kemudian kahuruan nya nama teu lumpat beres wabah daratang kana emang aya naon ieu kahuruan teh nyaho masyaallah jaeu teu nyaho cenah kahuruan salat kahuruan nya teu nyaho urang mah kureungit reungit oh pencak turun kabeh reungit ngomong udah kureungit bae ge bau besi turun kabeh besi ya Allah ya Rabbi hutet da teu tukang ieu eta naonan goblok reungit atuh reungit mah kalembek teu bisa ieu mah kudu make jotosan-jotosan budak eta teh khusu ngaranna teh salat kos kita tetep la nukallifu nafsan illa wus geus kudaekna ge geus alhamdulillahirabbil jalamun teu iman mah moal aya di masjid nya moal salat nya mun teu iman mah moal ngalawudu jaloba disagedengeun urang teu iman mah teu daekeun salat nya mah salat pohara jasa ye atuh malaikat ge nyatetan salatnya geus loba jasa jeung teu nyahoeun malaikat maka salat nu khusu jeung teu khusu ya malaikat teh nyahoeun kana mah ngan sakadar nyaketan doang salat teu nyahoeun nu mana nu khusu nu teu khusu teu nyahoeun malaikat bantu mata laporan ka Allah tah lengkap ya Allah ya Rabbi ngeunaheun jasa gan lamun endek memperbaiki diri ngabagus-bagus diri tentang ibadah ku aya bahasa wa amilus solihati di samping iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah wa amilus solihati lain sakadar iman tapi beramal soleh nah ieu nyaritakeun tentang amal soleh berarti kudu anu bagus sabagus-bagusna amal lantaran salat ge cek Kangjeng Nabi sallu kama raaitumuni usolli salat anjeun sakumaha anjeun ningali ka salat kaula Kangjeng Nabi teh katingali ku para sahabat gerakan-gerakanana jeung rakaatna zuhur asar maghrib isya subuh dan lain sebagainya
bentuk salat nama orang tepati beda jeung Kangjeng Rasul nu beda teh ngan sakadar batina doang. Ketika Kangjeng Rasul salat cek Kangjeng Rasul wa qurratu aini fi shalah ketika salat teh lempeng kadeu jeung karasa Gusti Allah sehingga hate bungah nu luar biasa. Maka cek Kangjeng Nabi ketika aranjeun kabeh boga kabingung boh urusan dunia boh urusan akhirat maka salatlah 2 rakaat engke bakal dibere lolongkrang ku Gusti Allah. Lamun aya jelema bingung soal dunia bingung soal akhirat sok gerak ka Gusti Allah munajat Allahu Akbar engke ku Gusti Allah bakal dibere lolongkrang lantaran di jero salat teh aya kabungahan-kabungahan anu hese dicaritakeunana. Ngan lamun urang nyaritakeun kabungahan di jero salat pan hese lantaran urang macan pernah manggihan bungah di jero salat malah urang mah keur bungah salat jadi henteu bungah. Urang mah keur tentrem salat jadi teu tentrem. Lantaran urang mah salat teh kakarak ge daek doang jeung dipaksa eueuh kangeunahan. Nah, neangan coba kangeunahan kumaha Kangjeng Nabi menyaritakeun salat teh ngeunah. Ieu mah deuk memperbaiki sakadar iman ka Allah, sakadar iman ka Kangjeng Rasulullah, beramal sakumaha parentah jeung larangan dijauhkeun. Nah eta teh geus asup kana ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Ngan di sorga beda-beda engke. Mata kayang memperbaiki diri mulai ngajinya na asup ke pondok pesantren kejeun teu sakola ge atawa dibarengan ku sakola 2 tak ngaranna teu murni teh mah kos kitu mah ka sorga hayang ka neraka hayang. Ieu mah teu di ka sorga bae geus mulai mondok pesantren ngaji amil ngaji jurumiyah ngaji alfiah ngaji johar makun ngaji mantek ngaji jamul jawami terus usul fikih dan lain sebagainya ngaji hadis tafsir beres neropong kana kemurnian kejernihan kolbu ahli-ahli Allah. Kabita urang lamun nyaritakeun Sidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar keur cicing bae neuleuh manuk piit cet cerik Abu Bakar Siddiq. Ditanya ku sahabat Abu Bakar kunaon neuleuh manuk meni cerik? Inget ka sorangan. Kok neuleuh manuk sih inget kasorangan? Bahagia amat mun kaula ku Gusti dijadikeun manuk piit. Maknya Abu Bakar jadi manuk sih bahagia nama kieu cek Sidina Abu Bakar engke di akhirat teh manuk dibuktikeun ke ditanya kabelah dituna geusan manuk mah jadi lebu eueuh hisab eueuh naon ai Abu Bakar engke di akhirat kumaha? Ditanya tentang salat beres tah henteu salatna khusyuk tah henteu salatna wah mulai tah urang aduh tadi ngeunaheun des sukari rada garentet deui aing ye Sidina Abu Bakar yang cerikan diri sorangan neuleuh manuk doang hayang amat neuleuh manuk cek nyana jadi manuk lantaran manuk mah paeh di akhirat jadi lebu geus bae eueuh hisaban tapi pan Abu Bakar engke ditanya datang ka mana ieu memperjuangkeun agama datang ka mana salatna khusyuk datang ka mana sieun jasa harta-harta leuwih ti kabutuhan ke bakal ditanya ku Gusti Allah ieu Abu Bakar ieu sedih jasa engke di akhirat bakal dihisab engke mantak kurucut cerik neuleuh manuk ras ka diri sorangan. Masya Allah. Sidina Ali kieu bae di juru imah kieu bae ditanya kapan ku Siti Fatimah pamajikanan Kang Ali benar mengalamun bae sakieu geulisna ieu pamajikan mesti dilamun keneh bae Siti Fatimah pancapetang jasa pan eueuh deui nur siga Kangjeng Nabi Siti Fatimah mapahna siga Kangjeng seungitna siga Kangjeng senyumna siga Kangjeng capetangna siga Kangjeng mantak benggairahkan urang mun boga pamajikan kos kitu geus teu kudu nyandung atuh ieu mah teu teu nyandungna atuh ditanya manyun bae dibere ku diberena komo teu dibere mah aduh udah isuk-isuk lain mangi kutang ngebeledek bae teh urang nyandung bae kitu ieu leuh pamajikan kurang saregep pasana ieu jatuh orang Lampung Pararuti wah beres coba Siti Fatimah Kang Ali kunaon sing ngalamun henteu kunaon
lain gitu besi anu dipikiran tah ya teh eta aya nanaon-naonan cek Siti Fatimah teh sup Siti Fatimah panggil ku sahabat nu saja ya Ali katingalina merenung aya naon ieu besi aya anu perlu dipecahkeun jeung dibantu ku kaula bakal dibantu saha nu bisa ngabantu ka perasaan kula gitu nganaon rumah tangga lain soal ekonomi lain soal perpolitikan henteu eta mah kos kitu melah naon atuh kula mah neuleuh budak tuh lulumpatan ras ka diri gitu hayang kula jadi budak deui sanggeusna jadi budak memeh balik maning di mawatan ku Gusti Allah selesai Ali di jero kubur teu kudu ditanya deui di akhirat geus teu kudu ditanya lantaran budak mah rek ti muslim rek ti kafir tetep ka sorga bae Ali mah ngarep-ngarep hayang budak deui cek cenah teh hayang paekeun leutik beuh pat ieu mah geus kieu cek cenah teh paeh di jero kubur bakal ditanya ku malaikat munkar nakir aju dihisab segala rupa amal-amal salat bakal ditanya khusus henteu tak iya lamun ditanya soal salat bae ai pagawean mah pagadi pegawai tapi kan kahusuk henteu nah ieu nu jadi masalah cek Sidina Ali teh aju kapan lamun teh khusu wala tadribiha wujuhana pada eta salat teh jadi pamonggol aduh geus kiai entah dibae lah mendingan nu aja jero teuing mah ngap cenah teh ieu mah keur carita klasifikasi jadi tahapan-tahapan manusia teh beda-beda Sayyidina Ali mah ahli ruhani atuh beuh Sayyidina Umar kitu keneh Sayyidina Utsman apalagi Sayyidina Abu Bakar kantenan eta bageus caritakeun tah mah kabelah handap tuan Syabdul Qadir kabelah handap terus ulah-ulahna naon tah Syekh Asnawi bae geus sakitu poharana masyaallah karim guru-guru urang anu geus teu nyahonna naon ketika zikir ku ngeunaheun jasa lantaran urang mah pan ngarasa lapar teh beuteung urang mah ngarasa indah teh ceulik urang mah ngarasa nikmat indah teh mata lantaran make kena watek kapan urang mah mata indah mun dideuleukeun kanu indah-indah masyaallah barang neuleuh aya awewe semampai mata akureun mantep banget ngongkong saya aduh mantep susu nongol kahayang mata kan eta neuleuh urang negro hideung amat jariji aing mah mata watak eta teh lamun dikembalikeun ka nu geulis buatan Allah nu goreng buatan Allah nyaritakeun geulis jeung goreng teh tama nafsu mun dikembalikeun maka Gusti Allah boa nu geulis bacan bisaeun ibadah boa nu goreng mah bisaeun ibadah sedengkeun titah cinta teh kanu cinta ka Gusti Allah urang lamun dikitu-kitu bakal resepan kanu hideung je di titah cinta teh ka jelema anu cintaeun ka Allah ulah leuleuh zahir sakadar leuleuh zahirna gampang urang kuari jadi jelema sugi aya di urang gagah aya di urang kasep aya di urang bintang film mana anu ku urang henteu bisa dibeuli zahir mah gampang tapi nyana cintaeun teh ka Allah tapi lamun urang dititah mika cintana kanu dicintai ku Gusti Allah hararese kapanggih jeung nu hideung jelema mah hideung luar biasa tapi maca Qur'anna sapoe sakali tamat ka jelema bager jasa menyapa luar biasa jelema nama goreng di jero hatena aya ma'rifatullahan ieu nu dititah dicintai ku Gusti Allah engke anu bakal ngaluhurkeun agama teh panturunan-turunan tinu cinta ka Gusti Allah sedengkeun cak Kangjeng Nabi deuk nikah mah tah pagpar bijati din teangan nu aya agamaan ulah sakadar geulis mulai urangna cinta ka Allah awewe eta cinta ka Allah jeung teuing aing mah hideung ka jentu tapi di jero hatena mantep jasa mulai urang cinta digedeung gegereukeun ku batur heuy sia kasep-kasep kawin gadinya maneh mah teu nyaho rahasia capitannya lain lagi dong aduh terus dia masuk aju karang itu di agama aju kacapitan lain itu di deuleu batinna masya Allah urang kawin lillahi ta'ala teu neuleuh geulisna teu neuleuh kayana teu tapi neuleuh agamana
borojol boga budak, Masya Allah budak diajak nonton TV teu daekeun sebab timbul ti indung anu tatadina maca Quran bae, maca sholawat bae. Dibawa kurang nonton TV cerik, tapi lamun teu nonton TV cicing pan aneh. Coba anak kurang lamun di luar cerik dibawa nonton TV cicing sial jasa tah budak, Masya Allah. Tapi iya mah asal di hareupeun TV bangun teu betaheun teh keluar bae manehna mah betaheun asal diasupkeun ka TV dia kageun ka TV teu daekeun, Masya Allah bahagia aya naonna dia budak. Mulai gede saeutik nyahuan ke bahasa-bahasa alif, bata, sajim dan lain sebagainya teu kebal haju bisa maca Quran nikmat. Gede saeutik haju bae ngajakan bapana nanarik, abah ayo ke masjid, ayo ke masjid, ayo ke masjid, diajakan abah ku anak. Ji cak abahna budak lain aing ngajak sia dan sia ngajak aing. Ji cakeun aing izin ye. Tuh bari tertarik ku budak, ayo abah ke masjid, ayo abah ke masjid. Tuh, tinggal lindungna tuh budak ge tuh ngajakan. Ulah di TV bae. Oh nya tuh dibaheula kos kitu bae pagawean teh. Tuh aing izin-izin ka anak heulanan tuh ka anak izin. Masya Allah ieu lain lalagaan. Nah fasbar bizatidin ieu keur carita memperbaiki diri. Emang bisa nanya kos kitu tetep baginya nabal la nukallifun nafsan illa wus. Urang nyaritakeun hakikat di makon hakikat pajacaknya nanti hese, nyaritakeun torekat jelema nu norekat di makom torekat baja teh hese, cak urang nu teu norekat hese amat, kudu udang ti peuting, kudu zikir, kudu mandi dan lain sebagainya berat amat di makom nama hampang. Geus datang ke hakikat jadi nyaritakeun hakikat anulah bo berat amat di makom nama aja hampang. Oh nu diberatkeun ku Gusti Allah dengan bahasa lanu kalipun nafsan illa wusahate ieu teh samakom bagi ahli hakikat teu berat cek ahli hakikat bagi ahli norekat teu berat cek ahli torekat mah bagi urang nu di syariat dia teu berat di syariat ge nu penting mah salat puasa zakat haji beres khusyuk urusan wali tama kos kitu mah beres ya emang urang mah makom didinya sia salat bagaimana teh khusyuk irahu khusyuk aing sih emang teh khusyuk aing mah geus kos kieu kaayaan pokona ngan aing protes bae ka Allah mun teu ka surga. Emang kunaon apaan aing ngaji di Cilongok la nukallifu nafsan illa wus'aha dak dibawa ku aing ka hareupeun Allah ieu ayat ieu hebat jasa teh budak ku embung-embungna khusyuk burung. Kesimpulan nama jelema iman ka Allah ka Kangjeng Rasulullah beramal soleh disadiakeun ku janji Allah lain ku amal ku janji Allah sorga di sorgana hum fiha khalidun breng arasup ka sorga geus puguh mursalin nabiyin geus puguh para sahabat geus puguh para aulia Allah geus puguh para ulama geus puguh para ahli thariqah ieu ahli syariat ge wabeh arasup ka sorga. Lamun anu bobolokot ku dosa wayahna dianclomkeun heula ieu mah wayahna doang tetep ka sorga. Ulah waka nyaritakeun embung-embung ka neraka jeung hayang-hayang ka sorga lantaran urusan ka neraka jeung urusan ka sorga mah urang contoh di dunia bae bakal nemah sorangan urang mantes di sawah dadabud ieu taneuh datang katuur bobolokot baju urang ge teh urang datang ka imah barang datang ka imah pamajikan urang geus aya di jero kasur seping bed geus pake sesengitan segala rupa cak pamajikan kakak ka dieu yeuh gegeran kula geus teu make calana acan kira-kira urang nu dadabud bobolokot takutane wani henteu coba ka kasur ayo moal wani ke heula kakak deuk kukumbah heula kan kitu kajen kukumbah ge henteu ieu mah kadi kalolotor tu teu naon boho bararau kieu kek
kakak dek bebersih heula dek mandi pakai sabun ke pakai sesengitan karena kadinya moal kebal moal atuh teu wani nyana ka kasur nyana eta ge sakitu ge ieu ge sarua Allah nyadiakeun sorga barang urang datang ka ditu hayu geura rasup ka sorga sedengkeun urang ge karasa di dieu odoh judi aya di aing mabok aya di aing korupsi aya di aing nyana ge mit heula ka malaikat moal waka ka sorga kunaon dek dibersihan heula ku kula ieu mangkana dek dibelem nyana sadar sorangan henteu cak malaikat ka sorga we ih teu pantes atuh nya ka sorga dadabud kieu cak nya tetep dek dibelem bae make seuneu jahanam jadi teu kudu hese-hese malaikat ge nyanana sorangan nu hayang meulem nyana percis kos urang matas di sawah pamajikan urang ngajakan ka dieu urang geus deuleu bener kutang geus jenggrek sempak geus aya di juru bae geus sabakeun heula cek mandi heula teu wanieun nyana teu wanieun aing aduh lamun nyana kadinya bae berarti belum lamun bener sadar tetep mandi heula ieu ge sarua geus disadiakeun sorga ngan kulantaran dadabun ku dosa sadar nyana ke aing dek mandi seuneu jahanam heula cak malaikat teu kudu geus ka sorga embong isin aing di ditu nangke bake geuh-geuyan ka aing kotor-kotor ka dieu cak nya teh ge aing mah mandi heula jadi mandi sorangan nya ngabersihan sorangan mata urut neuleuan si mbah dikecerokan ku nyawa malah disadiakeun beusina ditojosan ku sorangan mata kurang nyaritakeun Kangjeng Nabi aya jelema ngaguntingan sorangan bener teu aya jelema atuh emang ku sorangan bongannya anak pagawean sorangan atuh ku sorangan dibersihan ku sorangan jasanajan SBY ge nyana mantan presiden wah ya mandi mah ku sorangan tilok anu dipandian wah kukuna kuku so tuh ya kelek aduh sorangan nyana bebersih urang ge sarua di neraka teh ngabersihan sorangan mana nu leuwih panas adieu kurang panas asana ieu mah ceuleuh kebersihan sorangan ya Allah lantaran neuk diasupkeun ke tempat nu bagus. Nah kuari geus bararagus kabeh asup ka sorga kumaha di sorga wa nazana ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar barang datang ka sorga kabeh ge pan urang wararau ente ku ana di teangan waduh anak ka mana bae ente teu kapanggih-panggih wah salah ngomong tuh budak waduh anak teu kapanggih-panggih jeung ente oh iya rangkulan ente ieu bisa ka dieu sebab kumaha ente alhamdulillah kana neraka heula teu sakedeung jakena ngaberesan kreditan doang panas waktu lain panas deui geheng aing ke neraka tapi pan itu dibersihan mana itu pantas ke surga nya sia langsung pengen tuh dongeng tanya di surga teh beres kan tuh si anu karak datang tuh woi dadah ka dieu sia teh ka neraka aing rada kebal jadi neraka mah emang kunaon gitu aduh aing geus hese nyaritakeunana cekna aing tukang ngoyak-ngoyak si mbak cekna kasarorga kabeh geus go anu istimewa mah nu tadi teu kudu dicaritakeun para aulia Allah para ulama para atuh tah mah geus istimewa nah kuari geus karumpul kuari surga Gusti Allah di surga teh nyabut ngalengitkeun mapi sudurihim panyakit-panyakit nu aya di jero hate min gilin tina ngunek-ngunek kana bainahum fid dunya anu sok terjadi di dunia mah kapan aya ngunek-ngunek urang naik motor net aya bae anu nyiap set goblok teh budak awas ya ku aing tungguan sia motor naon sia ku aing disusul sia ku aing ngunek-ngunek ngaranna lamun sabar makan teh oh tihla bae eta keur carita kendaraan urang ngawarung sia maju goblok teh budak awas ya ku aing kunaon sia kakarak ngawarung anyar maju aing henteu sia ku aing susul sia ku aing ngunek-ngunek ngaran urang kapanggih jeung hiji jelema nyana bangun sinis bae ka urang sia awas mun kapanggih ku aing moal diberes ya ku aing
mali beres senyum-senyum macan ngunek-ngunek ngarang aya di jero hate tah aya syirik aya hikdi dan lain sebagainya penyakit-penyakit tokos kitu nu mawa teu nyaman di dunia. Kiai ge mawak ilmuna hampir teu bisaeun lantaran nyana ku takaburna ngunek-ngunek goblok kiai itu mah kunaon kiai anyar keneh jadi kiai na kok kapake aing seubul jadi kiai na henteu kapake awas sia ku aing kapangi dihajar sia ku aing kiai bae kos kitu untuk kumaha jawara ngunek-ngunek terus gitu ih tolol eta si Mang eta ai batur diondang ai aing henteu jah teu budak goblok jasa emang aing teu kadeuleu meureun kunyana pajar lain kiai meureun kayak gerak sia ku aing diancam sia ku aing awas eta ngunek-ngunek eta teu nyaman takos gitu penyakit ngunek-ngunek mah tuh ti rakyat datang ke pejabat ti santri datang ka kiai araya kabeh ngunek-ngunek penyakit anu nomor hiji nu mantak dipuat di dieu ge tadi surga mah dicabut ku Gusti Allah eueuh ngunek-ngunek syirik dengki pidik teu aya sanajan aya kelas di surga oh si anu mah di kelas hiji di surga Firdaus si anu mah di surga Naim si anu mah di surga anu ngulek-ngulek sanajan aya nu di handap panghandapna jelema di surgana panghandapna henteu sirik ka nu di luhur teu takabur ka nu akur bae di surga mah penyakit nikmat jasa di surga penyakit hikdu penyakit syirik penyakit macam-macam teu aya pokokna mah geus ninah bae geus dicabut ku Gusti Allah penyakit nu aya di dunia geus berarti urang teh selalu sono hikdu nanaon selalu rindu urang hayang kapanggih deui hayang kapanggih jeung anu hayang kapanggih teu aya unek-unek sanajan batur urang di kelas luhur urang di handap atawa urang di luhur batur yana teu aya ngunek-ngunek teu aya hasud aya dengki teh aya nanaon nikmat di surga mah di surga tajri min tahtihal anhar tahtihimul anhar bangunan ulah dicaritakeun ulah dibayangkeun cara di Kelapa Gading ulah dicaritakeun dibayangkeun cara BSD tabauna naonan kadeleuna doang ku urang indah coba usah urang asup ka jero WC geus teh dikrok-krok acan getilok dieusipan kunyana nararangleg dan lain sebagainya ulah dibayangkeun ngeunah urang horenganan nu ngeunah dalam dunia mah sapira bangunan kos kitu di dunia mah nu nikmat cenah kelas 10 M sapira 10 M cenah aya anu 50 M nu ngeunah di dunia mah rieuh nu aya ke di akhirat mah bangunanana batuna tina emas jeung perak 3 intina inten berlian teu kudu make lampu tapi seluruh sinar-sinar lampu ti mimiti herang caang beureum koneng biru araya hese nyaritakeunana tajri min tahtihimul anhar dihandapeun gedung-gedung urang sing korolok cai bisa ditambai urang keur cicing di luhur hayang cai ka luhur disintrekan doang kitu dicepat cai nae ka luhur hayang cai naon hayang cai susu aya hayang cai arak aya hayang cai naon bae tinggal tek cai datang tajri min tahtihal anhar ku ari ge urang nyieun sosorgaan di dunia teh cai sing kerelek kadeleuna mah cai padahal mah setrum kudu dibayar eta puyeng eta nu aya kadeleuna cai eta ku mata mah padahal di jero hatena mah ieu budak bade teuing setrum ieu waduh sosorgaan di dunia di akhirat tajri min tahtihibul anhar di samping bangunan anu sakitu indahna tangkal kayu dan lain sebagainya urang teh di hadaman ku barudak-barudak widadari ngagalendotan urang hayang nu kumaha aya saurang dibere 70 geus urang kieu bae ge urang pindah ti ieu beteung ieu ka beteung ieu ti beteung ieu ka beteung jeung capek-capek sedangkeun mantas dipake jadi parawan deui berubah beungeut ge isuk makos puari makos ge isuk kos kitu isuk kos makin kasep makin geulis henteu angger beungeut urang poe ieu kos ge isuk lain deui ieulah maha kawasa Allah subhanahu wa ta'ala nu penting iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasulullah amal saleh mantep geus pokona mah teu kudu hese-hese la nukallifu nafsan illa wus asal berangkat bae geus pokona surga
tinggal diperbaiki doang kurang bari larangan-larangan titah ngeridit titah diulah ngeridit eta kudu dipiceuna besing ke mandi sorangan di ditu ngabersihan ngagosokan suku kuna dikreditan ya ka suku-suku ih kumaha gitu ya Allah ya Rabbi sing ade nyokot duit bank sing ade deposito eta teh ribawi nu kos kitu moal kebel di alam dunia teh diriweukeun ku nu kos karar itu masyaallah hammuka mahamaka tujuan anjeun kunaon ngariweukeun anjeun ujung-ujung nama kapan pae kunaon teu mikiran pae nah ieu sing hade sakedeung urang dibere waktu nu penting alladzina amanu wa amilus sholihat naon perintah laksanakeun sempurna-sempurnana nu optimal usahakeun kemudian laranganna jauhan asup ka sorga dibersihan tina berbagai penyakit tajri tahtihimul anhar ngomong urang kabeh di sorga kumaha ngomongna wa qalul hamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah ieu bahasa urang nu bakal dicaritakeun ku urang engke digambarkeun ku Gusti Allah ngomong urang ke di sorga ieu omonganana urang kabehan asup ka sorga beun nikmat jasa urang pamajikan urang anak jeung incu asup ka sorga bu munah bapak urang bapak kolot urang kabeh uyut urang ujang ngawareng urang udag-udag siur wabeh ka sorga ka Bondoroyot nikmat luar biasa aya hiji ben nu nyelap aya si Edi ka mana urang di sorga cak mana heunya ka mana eta budak emang keur di dituna ge tidak nurut ta budak coba teangan coba kan sungai aya di pagar sorga wah tuh cuman eta si Edi budak aing mah nineung ya saya eta budak aing boga rarasaan asana ka budak tak kana neraka kajeun ku kumaha ge bukan dipasantrenkeun ban keur ieu balik melulu panjana sakola pan bebeja nama ka guru horengan henteu asup-asup di pabrik endahan malingan sapatu eta budak aduh aing mah boga anak ieu hiji lain rarasaan asana aing mah coba teangan coba berangkatnya ka neraka malaikat malik coba aya warga neraka ngaran Edin teu di deuleu aya jadwalna di eta Edi urang mana ieu Cikupa coba iya tah gua bener anak abdi ya malaikat ya anak teh pokoknya mah neraka bae pang nyabutkeun we teu bisa cak kene mah kebal kene 100 tahun kene mah di mana coba tempat tuh di anu tuh dituduhkeun blokna aya sebab aya letter C napa di ditu soal kaliru urang datang ke blok 2 kali itu bener Dek iya abah ya abah di mana abah mah di sorga jeung emas sia jeung adi sia kabehan sia kunaon ya bah tulungan keur ieu ge pan titah mondok keur ieu kunaon balik malulu aja siapan sekolah pan teu beres saya kos kieu bah geus ulah gaco bae bah panas tuh ieu dosa naon maling sepatu bayar agak satu jari mah bukan mah sia dibersihan bae lah di dia ente bisa bah minta dicepetkan gitu jawaban mana pananya di itu aya saya di itu di blok C nya ada di itu aduh geus teu kadele banget nya nama sak mana heula gajeulak gedan dibersihan heula lah jaka ge moal ka mana ge ka sorga kene cakadina tuh nganggeheng mak lamun di akhirat manusia bakal dihisab dina cara penghisabanana bakal dipasangkeun timbangan ketika jelema ditimbang kemudian amalna goreng boro-boro loba leuwih kagorenganana sabillah sagede endog kitu tuma endogan beratna kagorengan sagede endog tuma neraka bae Masya Allah boro-boro endogna tuma nage leutik
tapi lamun ayah segede endog tuma berat saeutik mah kabla kenca neraka bae. Ya Rasulullah wa kadzalika itu kene lamun jelema ditimbang amalna ketika kakatuhu ulah beratna segede endog piit gede teuing sagede endog sieur endog tuma atau endog kuman leutik asakan endogna ieu mah ulah kumana ulah saeutik jasa ngageserna malaikat mah kadeuleu bae urang mah kuari nimbang lauk kurang saon teu kadeuleu war eta teu kadeuleu komo pejabat mah jutaan jasa teu kadeuleu jana mah tapi di akhirat malaikat ditangah hisab kita nimbang beratna sagede endog tuma atawa endog kuman kakatu sorga bae. Ya Rasulullah kumaha kuari lamun pas-pasan timbang begitu ditimbang kakatuhu teu ngageser kakenca teu ngageser lempeng geus dikutak-atik kieu supaya kakatuh belok di lempeng deui we di kieu-kieu tah di kieu-kieu ye ku malaikat tek konteng lempeng deui bae aing ka mana bakal ajakeun aing tadi aing geus neuleuh nu kakenca neraka nu ka sorga nu leuwih saeutik bae saeutik jasa ieu segede endogna ge endog tuma ka sorga ieu aing ieu kieu lempeng jasa ka mana ieu aing bakal kamana ya ieu ieu ayatna ieu nu mantak eueuh nu kaliwat rugi mun poe ieu teu ngaji lantaran teu nyaho jelema nu lempeng timbanganna bakal ka mana ieu untung nu ngabesan poe ieu masyaallah lempeng Gusti urang teh bakal sing hade urang teh bakal ditimbang ketika timbangan urang kakatuh geus tenang tapi ketika timbangan urang kakenca duh Gusti mun lempeng ka mana ieu nah wa bainahuma hijab antara sorga jeung neraka ahli sorga di sorga ahli neraka di neraka horenganan aya hahalang lamun eueuh hahalang mah ahli neraka nararae katu ka sorga atuh urang sorga jeung seuri kira sia bobolokot ku seuli ka dieu naik sorangan aing bisa kitu eta atuh kuari bae kuari penjara loba nu dipotong-potongkeun keluar tarolah di urang tuh nu di Jawa Tengah teh anu sanaon kadang-kadangna duh sia mah nyaho jang geussan nu sakambangan pan we loba nu ngojay kalaluar asal geus kaluar dirinya geus ulah asup deui nu sakambangan mah geus nah ieu ge ieu di neraka lamun eueuh halang nyana ngojay ka sisi geus ka sisi maksakeun terus bae ngojay brus ka sorga lamun eueuh halang tetep sanajan aya malaikat sanajan penghuni sorga penghuni neraka berbeda tapi tetep Allah subhanahu wa ta'ala nyieun halang wara ieu Gusti Allah make nyieun halang sagala maksudnya sanajan teu nyieun halang ge jadi neraka meureun moal ka sorga moal aja izin tapi tetep bae ka izin jelema keur ka nyerian mah pan jelema keur ka nyerian da ka izin ngajeun ku kumaha ge ngorandang tinggal ngorandang aing mandek di kumahakeun ka sorga bae cek ahli sorga euy ka sorga mah sataranjang pun mah sataranjang kajeun taranjang los cenah aing mah panas ya di neraka tetep Allah nyieun batas wa bainahuma antara sorga jeung neraka antara penghuni sorga jeung penghuni neraka teu bisa ngahiji hijabun aya hahalang ya Allah Gusti Rasul aya eta halangna huwa surul a'rab tembok
wah asana nu ngabangun orang suka bunuh asare orang suka bumi kayak karena neraka dek nembok di mana ieu mah langsung tembok buatan Gusti Allah geus carita tembok bae wallahu alam kos kumaha tembok na engke bae buktikeun di akhirat surul a'raf ngaranna a'raf eta teh eta ieu surga belah dia ieu neraka belah kenca antara surga jeung neraka aya hahalang ngaranna tembok a'raf wow kamari ieu mah tembok Berlin kamari ieu mah tembok Korea Selatan jeung Utara kamari ieu mah tembok Jerman kuari geus diruntuh-runtuhkeun tembok Berlin tembok Jerman tembok Korea geus dieuweuhkeun kuari geus rata ternyata di akhirat aya tembok misahkeun antara ahli surga jeung ahli neraka atuh kan teu ngeunaheun urang di surga king bidadari kikieuan minuman berbagai minuman bubuahan segala rupa aya permadani dan lain sebagainya tapi aya pemandangan neuleul jelema nu ngojai di neraka emang ngeunaheun atuh moal ngeunaheun komo di neraka kadeuleu mah anak urang mejana neuk nginum kopi misalnya hobi jasa ka kopi di dunia na yang ngeunah jasa ngopi kapal api di itu aya kapal pecahan ke bakalna barang neuleuh urang keur ngopi itu mah anak aing harenegan aduh urang mejeuna keur nginum dek nginum sek di dieu bidadari kadeuleukeun di ditu popotongan urang harenegan tetep bae sajan kuku mage itu teh kan urut bercumbu jeung urang waduh popotongan aing mah pepegatan kadinya teh ku gara-gara nu kolot bae maokeun kokoprak ya sebenarnya mah hate mah nyantel keneh prak aya di neraka harenegan urang ya Allah bet sini bet tah ari di neraka mah di neraka jaga keur ngojai aju neuleuh ka surga atuh meureunana jana rada tiis bae sangajan nya teu nginum di neraka panas calangap dahaga leuleuhnya nu keur nginum bangunna tiis jasa kan karasa tiis pokos urang lapar aya jelema nu dahar seungit jasa urang saabna ge ngeunah saabna doang ya aing geus ngeunaheun jasa kos jelema hayang jasa ngarokok eueuh tapi seungit aya sia kanon ge gituan aing hayang ngarokok eueuh tapi aya seseungitna doang cukup sakege nu ngarokok eueuh nya na hayang ngarokok seungitna ge eueuh kahau sia keur naon hayang ngarokok rokok atuh tah lain rokok geus sarua bae lah haseup-haseup keneh teu kira-kira beuki bae budak atuh aya haseup pirunan mamanya ya ku beuki da rokok eueuh pirunan tetep bae kunyana disedot aduh. Nah, ia perlu diketahui antara surga jeung neraka aya benteng luhur benteng nage ahli surga teu neuleuh ka ahli neraka teu neuleuh ka ahli surga ngaranna benteng A'raf wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullam bisimahum ternyata horenganan Arab teh lain kosong didinya teh dieusian wana Arab ditetepka do kitu naon benteng Arab anu misahkeun antara surga jeung neraka horeng didinya aya nu ngahuni rijalun berbagai makhluk Allah manusia didinya teh anu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum manehanana aya di luhur bisa ningali ka jelema-jelema bisa wauh manehanana kullan min ahlil jannah wan nar kasaban-saban sahiji antara ahli surga jeung ahli neraka nyana nyahona bisimahum ku tanda-tandana ku ciri-cirina
jelema teh mun ditimbangna kakenca boro gede sanajan segede sieun atawa endog sieun ka neraka jelema nu ditimbang amalna berat ka katuh boro gede segede endog piit sagede endog sieun ge tetep ka sorga bae jelema nu ditimbang rata nah ieu diteuneun ku Gusti Allah heula sementara di Araf yana bisa deuleu ka sorga bisa deuleu ka neraka tapi ka sorga lain ka neraka lain idinya Arab luhur waduh neuleu ka ditu waduh ahli sorga keur balake cerahkan neuleu ka dieu nya heuh kekerlekan di luhur kana Arab masya Allah karim tapi ternyata di Arab teh ieu manusia ku Gusti Allah aya nu diteundeunna beda-beda horenganan aya rijalun di luhur Arab teh ieu jelema istawat hasanatuhum wa sayiatuhum nu akur kabagusanana jeung kagorenganana kama fil hadis ialah Imam Jalaluddin Imam Jalal nerangkeun tafsirna rijalun teh istawat hasanatuhum wa sayiatuhum anu akur kakasepan jeung kagorenganana akur dina amal bagus jeung amal gorengna sakumaha dina hadis cukup sakitu Imam Jalal nerangkeunana ternyata aya 10 penerangan di dinya mun diterangkeun hiji-hijina moal anggeus datang ka magrib aya nu lapar ulah kiai lapar kiai datang ke maghrib bahaya kiai geus saayana kiai bae ya baca diterangkeun geus menta ulah emang kos kitu sih mah pikiranan hayang gegeuraan bae inti cenah kieu maning terangkeun bae ka maghrib los emang sakunaon datang ka maghrib lah nu di imah galak tuh aya sieu mah hayang betah ngaji horenganan lain hayang ilmu nyilib anu jelas batinah penerangan-penerangan tersebut anu paling istimewa mah model tadi yuhasabun nasu yaumal qiyamah bakal dihisab manusia jaga di poe kiamah paman kanat hasanatuhu aksara saja lemah nu kabagusanana leuwih loba biwahidatin sahiji bae ulah gede sagede endog sieun dakhalal jannah bakal asup ka sorga sakumaha tadi wa man kanat sayiatu aksara biwahidatin sajelma anu kagorenganana leuwih hiji boro gede sagede endog sieun bae ge ieu dakhalan nar asup ka neraka ya Allah ya Rabbi wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu jelema anu akur kahadean jeung kagorenganan akur jasa nu mantak ieu tah istawat hasanatuhu wa sayiatuhu istawat hasanatuhum wa sayiatuhum amal di dieu mah nu amal bagusna jeung amal gorengna akur ditendeun lah di dinya di A'raf ialah Imam Jalal rijalun istawat hasanatuhum wa sayiatuhum wa 'alal a'raf ditendeun di luhur A'raf manusia-manusia anu akur amal bagus jeung amal goreng nah ieu wa man istawat hasanatuhu wa sayiatuhu kana min ashabil a'raf jelema anu akur amal bagus jeung amal gorengna ditendeun lah nyana di sulul A'raf benteng A'raf masyaallah geus faiza nazuru ila ahli jannah di mana-mana nyana neuleuh ka ahli surga seuring wa iza nazaru ila ahli nar di mana neuleuh nyana ka ahli neraka kucem kitulah jelema nu akur amalna ditendeun di Arab daripada ka neraka masalah lah di Arab ka surga henteu ka neraka henteu masalah daripada disate di neraka. Ieu pancen puguh di Arab ge kos kieu. Ya kasalahan nong torogan Pak. Kreditan diharamkeun terus bae.
bunga bang sanajan geus jelas-jelas terus bae ieu mah nu akur kagorengan jeung kabagusan mah jelema anu bangsa salat tepati khusyuk nu kali itu ngeureudit henteu paling neruskeun babaturan doang atuh sarua wae eta bagos kitu tai ya Allah ya Rabbi inggis jasa ya urang boro-boro urang ka sorga di Arab ge wallahu a'lam ji ulah main-main ieu jelema anu hayang ka sorga mah tetep bae membatasi diri hiji meureunana lalajo TV nonton TV rada dikurangan gitu kene HP gitu kene usaha-usaha nu kira-kira basa remeng-remeng mah berarti kan membatasi diri ya mah teu penting ngalah duit kiai mah kieu ngocoprak antep kiai ieu ji atuh sabodo aing mah ngocoprak bae aja ku sia didengekeun teu didengekeun dipake atuh aing mah aing sia mah sia nah ayo geus pokona mah aing mah ngadenge omongan sia jatuh ka ajeun teuing di akhirat jatuh surga mah lain nu kiai nu Allah sanunya urang kos ieu ge ka surga jatuh lolos sia boga keyakinan mah Yeay, paling aing lapor ke Gusti Allah Gusti nah tas eta teu satuju ka surga emang kunaon lah tujuannya hosorangan ih cek Gusti pan aing pangeran atuh tembongkeun kejujuran pangeran keadilan pangeran cenah Gusti madil emang kunaon gitu lah gustu kunaon ya Gusti mah uninga mabok bae kan atuh mah uninga Gusti deuk dikasorgakeun ngan dikanarakakeun heula moal kebel ieu mah ngabok dinyana ngeredit dinyana bunga abang dinyana deposito dinyana lah paling ge 1000 tahun kakelek kan ieu masih Udin aya di Araf mantep kan nyana tuh aya daek neuleuh kana neraka los aya teh daek atuh ulah aya neuleuh bae ka surga pan nyana menikmati henteu nganeuleuh doang gitu neleukeun ulin neleukeun anu lulumpatan neleukeun anu nginum nu dahar nyana tinggal kerot bae pokoknya kumaha budak letik teh kan budak letik babaturan teh urang geus 10-an babarengan gitu kan batur teh kan mawa beko aju nyana kulapar urang mah hayang biasa menta atuh aing henteu meunang tuh keur letikna sial jasa tah nyana bahas terus bae sakalina dibere digegel teh pas saya tah karena tikos itu jasa eta aduh terus tambah dibere keneh ieu mah panteu ieu mah neuleuh ka surga lulumpatan jeung awewe wah sakumaha film India teh say naik kan nyana ka gunung atuh gunungna ge gunung indah pan ditagep gurintil kadeuleuh kan ku di Arab sia jasa teh budak waduh Romi panu lecet di surga mah kajeng kuku mah ge henteu lecet mah buronganan engke neangan obat merah atuh muka mantri Mujiono atuh ka ditu heueuh di surga mah naik nya capek datang ke gunung tanggap grudak datang ke handap seri lecet capek naik deui ka gunung dicekel beuyeunan nona karang-karana bajuna katarik sataranjang masalah si sorga ngaranna ge atuh tinggal eta bae nu di Arab tah budak aduh Haji Pendi di Arab nyelengit nyelekot neuleuh nginum neuleuh keur indahoy nu keur lalagaan happy dan lain sebagainya tapi nya nama di luhur dibere henteu lah ceknya naing daripada neuleukeun kos kitu mending neuleuh neraka los neuleuh neraka aduh nu jejeritan nu odol-odolan nu nanah nu getih wah geus macem-macem nu diguntingan segala letahna nu digantung nah aing daripada neuleuh nu kitu mending ieu bae ceknya senangan ieu aing ngan dari tebal kos kitu pan gaceng mongko pan pasti beres ya ada bandingan iya beca kaji banding dari dalak aing lah
tapi kebal-kebal kan teu betah nu ceurik anu macem-macem ieu deui pemandangan kos kieu jasa balik deui ka sorga ieu deui di luhur jana dibere nginum henteu dibere naon henteu di luhur we teh mah ashabul a'raf ya Allah ya Rabbi Masya Allah tapi tendep mending di Araf daripada di ditu mah aju manehanana nyahoeun ka ahli sorga jeung ka ahli neraka yaripuna kullam bisimahum ka ahli sorganya nanyaun ka ahli nerakanya nanyaun ku tetengger jeung ku ciri-cirina komo wauh di alam dunia nama waktu keur di dunia nanya nawauheun eta mah batur aing ternyata beungeutna teh putih berarti ahli sorga wa hiya bayadul wujuh lil mukminin nu diasupkeun ka sorga mah wajahna teh harerang bararagus kararasep wasiwaduha beungeutna harari deunglil kapirin mayoritas Amerika mayoritas Eropa mayoritas Australia nu teu iman harari deung beungeutna tapi aneh kuari di Amerika loba jasan wasu pisan lain lalagaan di Inggris kuari per tahun hampir 5.000 leuwih di Amerika hampir 5.000 leuwih nu asup Islam matak diperketat ku Inggris jeung ku Amerika undang-undang lah teh anulah untuk mempersempit Islam tapi ternyata Islam beuki terus bae asup Islam nu matak kuari rada ditahan ge pemberontakan di sisi lain nyana ngebrontak ke negara-negara Islam ternyata di negaranya na iloban asup Islam lawan Allah Gusti maha segala-gala Gusti Allah anu kira-kira teu mungkin asup Islam makan asup Islam anak pendeta sabaraha nu asup Islam kuari lain lalagaan ieu mah ditutupi ku Amerika lantaran ieu pangaruhna terus nyerang negara-negara Islam bocor di negara sorangan. Ya Allah ya Rabbi aya nu teu meunang ngadirikeun masjid teu meunang ngadirikeun mushola imahna dijadikeun masjid kunyana di Amerika di Bitung asup Katolik aing menyeri jasa di Amerika loba nu asup Islam ribuan di Bitung asup ke Kristen tadeuy urang Bitung aduh ampun biasalah eta lah hidayah do kos kitu nah nyahoeun ashabul a'raf mah ieu sorga ieu neraka ieu ahli sorga ieu ahli neraka kunaon ieu bisimahum ayat tanda ayat ciri daun cirina bayadul wujuh lil mukminin kasep beungeutna herang siwadul wujuh lil kafirin kafir mah heureurideung kitu keneh mukminin anu daroraka sementara dihideungan keneh ku Gusti Allah beungeutna sebab bakal di neraka nyana di luhur A'raf neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu neuleuh ka dieu neuleuh ka ditu kumaha teh ketika jana neuleuh ahli sorga wa nadau ashabal jannati an salamun alaikum ahli A'raf nu aya di luhur benteng A'raf nyana ngagero nyeluk ashabal jannati ka ahli-ahli surga nyana ngomongnan salamun alaikum di luhur bari ngadadahan ahli surga wahai ahli surga yeuh kami di luhur yeuh ngariuk kabeh ka luhur weh jahaji pokokna mah kieu bae ku ari assalamun alaikum kasalamatan Allah kasejahteraan Allah keamanan Allah muga-muga dilimpahkeun ka aranjeun kabeh padahal mah teu kudu diomong kitu ge memang geus aman geus sejahtera tapi naon hayang ngomongnya na meluapkan uneg-uneg nu aya di hati salamun alaikum
tetap keselamatan, kesejahteraan, keamanan bagi aranjeun kabeh. Wahai ahli surga, nikmatilah keselamatan, keamanan, kesejahteraan di surga. Atau ahli surga, wah dadah, arop dadah. Ngirah nyana ngomong kos kitu teh lam yadkhuluha, padahal banyana teu asup ka surga. Encan asup jeung teu asup ka surga wa hum yatma'un, nyana padahal mah hatena mangaranjug-ranjug hayang ka surga. Dijelaskeun ku Gusti Allah. Kulantaran amalna akur kabagusan jeung kagorenganana ditenggeun di luhul arab, ketika neuleuh ahli sorga nyanangan sakadar ngadadahan salamun alaikum salamun alaikum salamun alaikum, bari nyanana malam yadkhuluhan can asup ka sorga wa hum yatmauna, bari nyana hayang nu sabenerna maka sorga ngan dijagaan keneh teu meunang ka ditu. Aya malaikat barang dekat ka mana ulah waka asal dekat itu di dia itu kabita bidadari keholah sok dikituanan cak malaikat itu dulu tuh susu cai susu maksudnya siapa cai kopi segala rupa cak malaikat terangan itu tuh nulu lompatan di bukit itu tuh ulah dideleukeun atuh endahannya nak kulantaran diulah-ulah ku malaikat. Assalamualaikum. Gandeng cek malaikat borbong. Aduh, malaikat ge gajagan. Ya na capeun. Nuk brol ka ditu. Laka cek malaikat. Cemere sub ka surga wa hum yatmaun, padahal nyana harayang luar biasa ka surga. Lam yutmi'uhum illa karomatan yuriduha bihim, tepati-pati Gusti Allah ngahayangkeun ka ahli Arab asup ka surga kecuali memang yang merupakan satu kemuliaan nu diharapkeun ku Gusti Allah. Jang anjeunna aya harapan ka surga ieu nya geus kikieuan bagi kikieuan nulu deui salamun cicing cek malaikat lah salamunan kayak aya waktuna tetepnya salamun alaikum salam datang ke serak-serak haji pengen disalamun bongana tuh pas-pasan amalna Gusti Allah. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Ketika manehanana ningali ahli-ahli neraka neuleuh ka belah kenca ka arah ahli neraka kumaha ngomongna nya ngangkatkeun leungeun rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Gusti pangeran abdi ulah ngajadikeun ka abdi sadaya diasupkeun ka neraka dibarengkeun jeung jelema-jelema nu zalim. Padahal mah memang moal atuh jaga saya di Arab, tapi nyana ieu ngaluarkeun uneg-uneg Gusti abdi ulah dijadikeun jadi ahli neraka, ulah dijadikeun penghuni neraka. La taj'alna ma'al qaumi zalimin, rabbana la taj'alna ma'al qaumi zalimin. Asal neuleuh ka surga salamun alaikum, kesejahteraan keselamatan tetap ke aranjeun mudah-mudahan selamat aman damai.